keturunan Mr. Obet mah meninggal semua guys. Kalau keturunan Mr. Obet mah meninggal semua tiga-tiganya. Sayang, disayangkan. Halo Obet, baik kamu? Naik mana? Naik. Ini Mr. Obet nih. Kebetulan yang ini mah meninggal semua. Satu lagi mau ke kandang Mang Turi ya. Hujan guys. Bah, bah, sare, Sugante sare. Anu si Ican mah dihijikeun jeung domba. Dihijikeun jeung domba tapi kita tekunan. Mana teh anakna teh? Di mana? Ente tekunan naon tapi? Alhamdulillah tapi selamat teh. Di luar nana ya. Hei. Hei. Ini sekarang kita berada di kandangnya sang maestro, sang master, Bapak Turiman. Oh ya tuh, ini sudah menghasilkan anak 3 ya. Kunaon anu gatel? Gatelnya tuh anaknya tuh. Anu ieu mah meni buluan gitu ka hareupna ieu na. Ieu na ya. Heeh. Nya. Sakit tuh nya. Anaknya nih. Mana satu lagi tuh di belakang satu lagi.